Alah, sia maka babat tadi turban ku ieu nya. Ulah mah. Nah di mana bocor, nah ieu teh cai teh euy aduh aing mah. Kita tadi mah pae ti ditu da itu ditu mah badag ti walungan mah ieu teh. Nah di mana bocor nah atuh cai teh euy. Balik teuing aing mah. Nah di mana da ieu paralon mah nu bocor euy. Eta saha nu kukurusukan? Alah, ieu masih ebit eta keur mabat, buat kababat si babat teh. Hei, Kek, lain ningali cai tuh bocor sugan. ada apa, Kek? Ai si dituna badag datang ka imahna eueuh. Ada apa? Teu kaharti aing mah da. Ada apa urang mah, Kek? Nah, ini suara nyeos nih. Alah, sia maka babat tadi turban ku ieu nya. Ulah mah ada apa, Kek? Make teu apa ya ning tah urut ka tieu tuh. Aduh, aing. Teu balik teh. Ada apa? Kita ulah mah tadi nama ada apa itu? Lain ku mana ieu? Kek, ulah mah ada apa tadi segitu? Geus kitu kumaha ieu urut anyar teh urut nurban anyar ieu teh tah. Ulah mah ada apa, Kek? Urang mah ada apa? Basa bati-bati meneh ngore di dieu ieu tah make jeung kababat ieu mah da kumaha geus jelas mah urus parang tah. Aing kahayang yeuh, kahayang aing ulah diturban tah. Ulah diturban jadi nu aing teh geus lieur ti ditumula teh. Ka itu neang balik deui ka aing mah masih kena saat. Ada apa? Kek, ulah apa? Ulah mah ada apa? Kamu tadi papai sajaru ku anu kapangi sama diturban kieu. Ya atuh tuh. Nah, Kek bagi nunduk ka urang? Bapak ieu kebon mana? Ieu di dieu. Emang tapi kan nunduk ka urang nih, Kek. Ieu, beungkeun ieu. Mising lain maneh oge. Atawa batur ulah make diturban kieu rek usaha oge jadi nu boga teh lieureun nu ngamekeun cai teh kayang mah lamun menerkeun kitukeun tah caina jadi kadal kudu gablag Kada tak apa iya Kek tak apa itu tak apa apa merasakeun saya sukande lamun tika bucat deh kieu mising saha-saha ge lamun kaayaan bucat kieu ku parang atawa ka tajong atawa ka tingcat tapi karmek teu make diturban jadi nu gablag teh heseng ngamekeun anak teu balik teuing. Wah kitu kalakuan sia mising sasaga yang teu dingka sasa pokona mah ka maneh pokona ieu tah diturban ieu hancang ngorena dieu tah. Teu balik ngomekeun cing bener sia teh. Aing lieur sia teh geus aya 2 jam ngomekeun cai itu ka palintang ditu palintang ka dieu teu balik teuing sia. Ngomekeun lain diturban kieu lamun mau ngomekeun geus kieu tah cenah kieu. Cereg teuing kalakuan teh sia. Urang mah urang teh karek dilebak teh nyampe ka dieu. Nah dilebak kumaha ieu tabak anyar pokona ieu misik rek usaha sa oge ieu paralon kangaranan muncrat ulah diturban. Jadi anu mapai itu ka dieu jadi lieureun nu gablag teh nah di mana bocorna ai teu ada wana tur badag datang ka imah saat. Ulah tingkah kitu pokona mising usaha oge cing eteug pokona mah ulah kake diturban kieu tah. Jadi hilang jejak aing kieu mah teu balik teuing mantog sia teh omean teh lamun teu diomean rasakeun ku aing sia. Aing cuma ngebedekan hal itu para lawan tu aing aduh aing mah teh super ketinggalan mah parusi enggak bisa aing mantau geus sekalian Oh, ai sia kala peperedeun mantog rasakeun salamun teu diomekan lamun teu ngocor ku aing ditungguan di imah sia rasakeun misal lamun teu ngocor sia ku aing kala pipiluan mantog sia mah omekan goblok. Hasa kakek ngomong lagi matlok aing mah Kang ngopi cenah. Lain beta telata teh ngapangalakeun ieu hiji naonan ya teh? Naon? Ieu jang naon ieu? Berubar. Kerubar. Oh, mendingan hiji atuh. Pan kita nakeun hiji mingki dieu, biar bapak nginjeng barudak di ditu pangalakeun marga hiji kanggo kakek cenah. Yang buruk dia mah teu kapake gitu. Astagfirullahaladzim. Jauh-jauh teh kakek ulang ti ditu banyak teh. Asak lain kitu patut mah da ngora atuh keur nahaon kitu mah. Aduh, aing teu kapake jauh-jauh coba ngalamar marisan naon. Oh, atuh teh kira-kira atuh tari makan ari kitu kakek. Mereka tadi tari makan maneh mah banget teuing maneh teh. Kitu mah ngora pokona keur nahaon lain. Tadina keur ubar batuk maksud urang mah. Tadi nu ngora kitu anu geus asak. Atuh geus anu asak mah dirujak bener kan lain kerubar lain nu kitu batut mah. Anu kitu mah kerubar anu ngorana. Dah hayang kitu mah. Keur naon bareuna ge. Jeung di pesanan ti subuh mula datang beurang di keur nahaon di sudah geus subuh keneh. Kana barang hudang teh kudu geus diinum eta teh. Subar. Kapan teh jauh di perjalanan teh ka dieu teh kakek. Nah, wah kan bisa kasabaran maneh mah mending kapal liwat tadi isuk kumpak kapal. Meh tares.
Gitu sih kemana apa kesabaran sih mana naonan teh. Waing belum mah jauh-jauh sih bawa meriki ka hiji. Menarik Ada neangan deui ubaran. masak arek bener-bener mah. Hah. Neangan Kumana we aya nama neangan kan udah dapat jauh teh balik ka teh. Oh, ayeuna we ka itu siga abah balik deui neangan ka itu. Astagfirullahaladzim mana naonan ka jenting mantau kayaknya di barak itu mah. Ngasar teka tarima ayo teka tarima sia mah. Omong amanat pada pangalakeun hiji. Margisa cenah kanggo ubar. Nah naonan teh kakek. Mantau daripada kitu mah aing. Joat kan sia mah. Ting dorek mantau pada ubare nu ngora kitu keur naon. Geus aing marek klep serangan anggur lah jore mararantau ka ditu ah. Barareg teuing.